Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil jiddi wal muwadzabah wal himmah. Ya pasal nyaritakeun dina masalah jidd, kesungguh-sungguhan, wal muwadzabah jeung dawam, kudu anger dina ngaji teh anger. Wal himmah jeung boga cita-cita anu luhur. Sumala buda satuluina temenang henteu alias kudu, tegasna kudu pisan, tidak ada jalan lain kecuali ini, tidak ada jalan lain mau tidak mau, minal jiddi kudu sungguh-sungguh, wal muwadzabati jeung muwadzabah ngadawamkeun, wal mulazamati tegasna mangengket gitu, litolibil ilmi kanu nyupri ilmu. Jadi sapopoe teh ulah eureun neangan ilmu. Neangan ilmuna teh kudu bener, kudu sungguh-sungguh, lain sakabawana, artina tuh kudu dimaksud. Kudu dimaksud ngaji teh sok sanajan geus nyaho, sok sanajan geus bisa, tetap kudu dimaksud. Wa ilaihi al-isyaratu, kana ieu keterangan ari aya isyarah, kudu sungguh-sungguh, kudu anger, kudu boga cita-cita. Aya isyarah fil Quran, dina Quran. Dawan Gusti Nu Maha Suci, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Maknana wallahu a'lam bimuradi. Walladzina jahadu fina jeung jalma-jalma, ari jalma-jalma anu jihad di jalan kami. Nu dimaksud jihad di dieu teh sabar dina taat ka Allah, sabar dina ngalap ilmu, sabar dina nyingkahan hawa nafsu. Sabab kahayang hawa, kahayang nafsu itu selalu menyalahi kana aturan pangeran. Hayangna teh jauh we tina aturan, teuing nafsu mah kitu we teh. Tiba heulana eta mah aya kitu. Mau tidak mau. Cirina teh. Tuluy we aya jelema nu sungguh-sungguh cicing we dina jalan Allah. Dawuhan Gusti, lanahdiyannahum subulana. Pasti kami rek mere petunjuk ka maranehanana kana jalan-jalan kami. Jadi we apal jalan-jalan menuju Allah. Urang teh rek menuju Gusti pamit. Erek mah erek kudu tujuan kita itu. Wayahna mau tidak mau, nah dadi mung ge anger, kabehanana ge bakal balik ka saha? Ka Allah. Atau ku sabab kitu ya sudah, carilah, bersungguh-sungguhlah dina mencari jalan Allah. Ku Allah rek dibere jalan terang. Dawahan Imam Fudail nu dimaksud walladzina jahadu fina, ay walladzina jahadu fi talabil ilmi. Sajalma nu jelas berjihad, berjuang dina mencari ilmu, lanahdiyahum pasti kami dohan Allah rek nuduhkeun ka maranehanana subulal ilmi, kana jalan-jalan ilmu. Lamun urang hayang mendapat ilmu terus we, jangan berprasangka kieu, ulah boga pikiran wah daing mah geus kolot meureunnan ke geus eueuh waktu kudu naon, kudu ngaji. Rasakeun ayeuna kurang nu geus ngaji ayeuna sampai ayeuna teureun. Apakah
waktu keur usaha kacoceng henteu, waktu keur ulin kacoceng henteu nya, waktu keur ngadian kacoceng henteu, malahan tukang ngaji anakna renei bener tuh. Kalah beuki loba, kalah beuki maceuh di aneh ku mikiran ilmu mah libido ge ningkat, beda jeung mikiran hutang hayang modal gitu teh. Nah, tapi mikiran ilmu mah semangat untuk hidup di alam dunia ini meningkat gitu cenah. Nah urang sing apal cicinglah dina dua perkara. Kenapa? Karena hidup itu hanya dina dua. Dina siiran ifduna ra'ika bil hayati mujahidan innal hayata aqidatun wa jihadu. If diamlah kau duna ra'ika dina cita-cita anjeun, if duna ra'ika mujahidan bari berjuang, berjuangkan bersungguh-sungguh karena cita-cita hari tadi perjuangkan mah gitu. No sabab make kudu berjuang. Innal hayata aqidatun wa jihadu, karena hidup itu adalah cita-cita dan perjuangan. Akidah itu keyakinan, hidup itu keyakinan dan perjuangan. Ente punya keyakinan tetapi tidak diperjuangkan ngaranna nu kitu ngalamun. Boga cita-cita luhur tapi henteu berjuang ngaranna naon? Ngalamun. Boga perjuangan malahan hut-het ka ditu ka dieu ti hut-het eta nepikeun ka bijil kesang badag kesang lemut, urang berjuang terus nepikeun ka paeh poso cek paribasana tetapi tidak punya cita-cita, itu capek gawe teu ka pake tamu atau tamu, tetap berjuang terus dan punya keyakinan gitu cenah tah. Mata geus pasti eta mah sahaja manu berjuang jahadu fina, berjuang dina meraih ilmuna Allah. Dawahan Gusti lanahdiyannahum subulana, kami rek mere petunjuk walaupun geus aki-aki rek diberewe ilmu. Cek paribasana da abdi mah geus teu kadeuleu kitabna ge teu kudu ilmu maca ente mah ilmu makena we, sabab berjuang terus di dinya. Da abdi mah atuh da teu bisa macana ge pancek tadi lain ilmu maca, ilmu naon? Make sok lah engke dituduhkeun ku Allah kitu tong hariwang. Ari pete geuningan teu saeutik kajadian jelema nu sungguh-sungguh walaupun ternyata tadina mah buta huruf geus nini-nini karek diajar alif-alifan, geus aki-aki karek diajar alif jabar a b jabar ba a ba make ha abah. Geus aki-aki ari sungguh-sungguh mah kok jadi kori internasional. Itu bisa gitu cenah sing nyaan ku Allah dibere ilmu. Kan aya hikayat hiji ulama Imam Ibnu Hajar teh pantos sepuh ngosna teh. Nah, garana kasungguh-sungguhanana akhirna ku Allah dibukakeun bray jadi mujtahid gitu. Teu mustahil ka ente juga Pak Amid terus we ngaji buat darajatna luhur keneh. Wah Pak Amid daripada semuanya gitu. Jol dibukakeun ku Allah teh. Teu dibukakeun ilmu maca tapi dibukakeun ilmu make. Pek teh kadituna bisa ngaleungit segala rupa. Ngaleungit sawaya kiaya isuk ngaleungit tingkah mana eta kalau gitu. Tah gitu. Wakila cek sakal mang tolaba syai'an wajada. Siapa yang mencari sesuatu wajada jeung sungguh-sungguh neanganana teh aya mah neangan naon Kang kunci atuna geuningan neangan teh loba teh ngahuleng keun we kege geus milikna meumeureunnan kedatang
atuh ngalamun kitu mah tan bikin ka di korehan kuduna kitu korehan kabeh dipapai eta sungguh-sungguh neangan kunci teu pira wajadda jeung sungguh-sungguh wajada maka manehanana bakal mendapatkannya kapanggih akhirna mah boro diteteangan eta kacamata geus beak di itu beak ieu si horeng ti tadi ge napel we dina panon sok aya eta kajadian tah nu penting mah sungguh-sungguh hartina nembongkeun butuhna urang nembongkeun butuh sabalamun eueuh kesungguh-sungguhan sigah teu naon sigah teu butuh di mana teu butuh kumaha tuh nyameureun moal dibikeun da kabehanana ge apan ti Gusti Nu Maha Suci kitu tulaina wa man qara'al bab sajama nu ngetrokan panto truk 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 misalkan walajja jeung lajja gitu terdepan orang bekot itu mineng ngetrokan panto mineng tau reknya mah encan assalamualaikum encan kadeng aya nu mukakeun mah naon sababna bisi leuwih ti 3 kali pan kudu balik deui meureun ari geus uluk salam teh assalamualaikum pan kitu nya mah teh assalamualaikum eueuh jawaban sakali deui assalamualaikum eueuh deui jawaban assalamualaikum geus 3 kali eueuh keneh jawaban balik we tong tulusnya mah kadinya ciri eueuh sasaha atawa nu boga imah teu izin boting teu kadengeun ngarah kadengeun ketrok heula truk 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 ngantong tarik ting ari pantona gote mah bisi raja ketrok 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 kadenge aya ya baru ya assalamualaikum waalaikumsalam bade naon akang nyaeta ieu abdi nyanggakeun tumis ieu teh diarep-arep tita tadi tur nuhun kitu cek pamit sajama nu ngetrok panto nyaan ngetrokna teh walaja pasti asup manehanana ya asup reka ieu mah mode ayeuna pantona dikunci hayang asup sing nyaan we mukakeunana teu bisa muka wae gedor digedor teu bisa wae nyokot lingis pan kitu lan asup lila-lila mah rajet pantona pokona mah artina kudu sungguh gitu nu dimaksud di dieu mah adalah lain panto ieu mah panto maksud mun urang hayang menghasilkan nu dimaksud sok atuh ketrokan kabeh teh lawangna teh yeu eureun terus we tong eureun gedor kadinya buka maka bakal hasil gitu wakila cek sakaul deui cek sapendapat aya deui nu nyebatkeun bi qadri ma tata'anna tanalu ma tatamanna saukuran apa yang menjadi kesusahanmu maka kamu mendapatkan apa yang dicita-citakanmu tuh gitu. Jadi lamun hayang hasil cita-cita teh kudu aya ta'anni naon ta'anni teh tata'anna anjeun sina ripuh sina payah ya kusaukuran karipuh urang bakal hasil naon nu dicita cita ente melak sampe hasilna hayang saton ari nu dipelakeunana ngan 2 tangkal mikir atuh sia gitu jadi moal nyaeta atuh da macul naoge kudu capek kapan hayang naon hayang loba ya berarti kudu daek ripuh ya makarek diajar bismillahi salah wae mantog gitu datang deui atuh moal naon moal hasil terus tong eureun kitu we terus tong eureun lila-lila ge bakal beunang pokona mah make jimat eta teh we jimatna teh cikaracak ninggang batu kitu laun-laun jadi lekol di dekok kitu lid di cikaracak ninggang batu we alah
tong cai saemer ningang batu beak cai batu anger kitu mah celak anger tapi ngecelakna kadinya anger maka atuh lila-lila jadi naon dekok tah kitu tak keramik oge lila ti lila mah sok tingalikeun celak lila ti lila kumaha beulah rajet kitu ieu mah hayang jual hasil kabeh disakalikeun tungtungna mawa kampak supaya batu beulah mulai hayang dekok teh dek lain dekok ngadon rajet urang ayeuna ngaji disakalikeun nyaho sirah sakieu-kieuna daripada hasil ngadon edan paling kitu inung teh we seutik-seutik nu penting ripuhna tah jadi nilai capekna teh jadi nilai ngaji malam kemis teh capek bener teh cek saha capek ente mah tadi ge ngahuleng we udud capek segala ngopi makanya nyebutkeun capek segala nu capek nu ngomong tapi lila bakal berhasil gitu ila cek sapendapat deui aya deui nu nyarios cek nu nyarios kieu cenah yahtaju fit ta'allum wa tafaqquhi ila jiddis salasah seseorang membutuhkan dina ngelmu ngalap ilmu ta'allum wa tafaqquh jeung ngalap fikih maksudna hayang harti dina bab ibadah dina bab muamalah dina bab munakahah dina bab sagala we tah hayang berhasil itu teh membutuhkan ila jiddis salasati kana kesungguhan nutilu jadi nutilu komponen itu harus bersungguh-sungguh saha wae nutilu teh al muta'allimi hiji nu ngajina wal wal ustadi kadua guruna wal abi katilu kolotna jadi di mana orang hayang berhasil dina ngaji itu membutuhkan kesungguhan nutiluan hiji nu ngajina urangna kudu sungguh nu masantrena kudu bener kadua guruna ge kudu bener ulah ieu mah culeos atawa naon kitu kotepat teu cereug ngaji teh kudu anger we nu penting cek paribasana saminggu sakali ge asal naon asal anger gitu anger sungguh-sungguh ngajina sungguh-sungguh tong mikirkeun kana kejoeun tong keur ngaji mah sabalamun keur ngaji mikiran kejo kenu kapikir naon ya modal tapi mikirna naon hayang hasil we urang teh hayang ilmu hayang beunang gitu sungguh-sungguh hiji tah nu ngajina kudu sungguh-sungguh kadua guruna kudu sungguh-sungguh tilu nu kudu sungguh-sungguh teh kolotna nya heueuh masanrenkeun budakna mah bener guruna bener kolotna nitah balik wae sok kira-kira berhasil moal geus we jang euy masantren teh bapak capek kudu ngabiayaan maneh sungguh-sungguh seling kudu dibiayaan lamun teu gadag misalkan teu aya kanggo ngabiayaanana atuh maneh kumaha we carana bebeja kajengan menta nu gratis gitu da ngaji mah gratis di mana-mana ge gratis nu teu gratis mah dahar meuli sabun meuli samak eta teh gratis ngaji mah gratis kabeh jadi atuh ngabiayaan nu masantren teh sebenarnya mah keur nyatu budak bener teh gratis ngajina dalam mun dihargakeun rek saha nu bisa meuli kana ilmu wah mahal sekali itu ilmu ya mah dibere nu gratis ke pantara datang ngaji teh roreame anger komo gerimis hujan setik jo langsung nyanyi gerimis mengundang kenaon mengundang naon eta gerimis mengundang haroream ngaji ka dituna gitu ingkana fil ahya lamun teh mah araraya keneh hari rub
kenenya atuh ari guruna geus maot marek sanu sungguh-sungguhna atawa ayeuna bapana geus teu aya saha atuh ya meureun ditekel ku sorangan we kudu ngajina sok sing nyaan kitu. Arsyadani Asy-Syekhul Imamul Ajalul Ustad Sadiduddin Asy-Syairazi Imam Al-Ustad Al-Ajal Asy-Syekh Sadiduddin Asy-Syairazi anjeunna maparinan singiran ka abdi ceuk anu ngarang ieu kitab. Singiran saha li Syafi'i, singiran kagungan Imam Syafi'i. Dawuhan Imam Syafi'i, al-jiddu yudni kulla amrin syasi'in. Al-jiddu ari sungguh-sungguh eta yudni ngadeketkeun kulla amrin syasi'in kana sagala rupa perkara anu jauh. Kesungguh-sungguhan nu jauh teh bisa jadi naon? Deket gitu. Wal jiddu yaftahu kulla babim muglaqin jeung ari kasungguhan eta mukakeun kana lawang anu dikunci. Nu tadi teh teu kabuka wae nyokot naon? Lingis. Wa haqqu khalqillahi bil hammi umruun dzu himmatin yubla bi ainsyin daiqin. Ari panghak-hakna panglayak-layakna makhluk Allah bingung jeung susah eta cenah umruun hiji jalma yubdzu himmatin anu ngabogaan cita-cita luhur cuman sayang yubla bi aisin daikin dibalayan dicoba ku Allah susah kahirupanana. Jadi di mana-mana cita-citana luhur tapi hirupna susah kan nu menunjang rek ngudag cita-cita tah eta hese itu bingung sekali itu panghak-hakna anu susah. Jadi susah itu mengejar cita-cita dan ngejar dahareun jeung ngejar usaha mah nu susah nu capek ngudag hayang boga duit teh hese naon hesena hayang boga duit mah tinggal ngajemprak we sisi jalan atuh make eta kedok si Ipin-Upin nah kusak kitu pan keur miceun ka era mah ku eta teu nana lumayan sok sanajan sarperak dua perak ge aya we tuh tapi lamun mengejar cita-cita teu boga biaya teu boga modal wah susah kacida susah ripuh duh ieu teh kumaha tuh nya carana dugikeun ka para ulama mah nyeun jalan lamun teh mah make jalan syariat teu kakejar da teu boga teh akhirna make jalan tarekat make jalan tirakat bahasa kolot mah kitu naon tirakat teh make tapa aing mah kajeun teu dahar paduli dan nu ngahirukeun Allah nu ngamaotkeun Allah ieu mah rek nembongkeun butuh ka Allah we rek bari tirakat kitu tirakat teh bari ripuh we teu saeutik kapungkur masantren tanpa mawa bekal ngaji teu make bekal ngaji teh aya penunjangna tapi eta ngaji bisa nepikeun ka luar negeri segala rupa kapapai kitu akhirna beasiswa menjalana ayeuna mah baheula mah teu make beasiswa kitu pokona mah ku Gusti we dituduhkeun jadi di paparinan petunjuk aya we jalanna keur ngahasilkeun ilmu wa minad dalili 'alal qada'i wa hukmihi bu'sul labibi wa tibu 'aisil ahmaqi jeung eta tina sawarehna dalil kana katangtuan qada jeung katangtuan Allah bu'sul labib ari susahna anu pinter tong kaget nu pinter kok susah tong kaget ari titelna mah ieu teh nepi ka S1 S2 S3 S teler nah ari si eta teu SS acan teu SD acan tapi nah geuningan jadi konglomerat deuh wa minad dalili 'alal qada'i wa hukmihi bu'sul labib tina sawarehna katangtuan Gusti teh
adalah susah nu pinter watibu aisil ahmaki sementara waluyana kahirupan anu bodoh nu picik. Nah anari nu bodoh ni bro dijuru bro dipanto tong keeng jeung tong jadi iri naon sabna geus katangtuan kitu. Nah mungkin saja nu bodoh ayeuna bro dijuru bro dipantau ngalayah di tengah imah teh rek disungkun ku Allah, sementara anu boga ilmu sagala teu boga lieuk lain lieuk eueuh lieuk lain teh kaditu lain ka dieu lain nu boga ilmu pan ketinggal ku ilmu na we mungkin itu keur ditaekeun darajatna ku Allah Subhanahu wa taala, tapi da pada ujungna mah buktina mah akur we. Dina urusan dunya mah malahan seueuh keneh nu teu boga batan nu boga nu perusahaanana di ditu di dieu jeleg di ditu jeleg di dieu daharna kadang-kadang sampai sakali sabab teu kaorek dahar aya semah teu kaor dahar aya tekeneun teu kaorek dahar kitu tungtungna sampai sakali kadang-kadang aya nu teu make dahar kejo nangan vitamin we nu matak naon seueuh sampai sapeuting pan kitu, tapi anu sangsara nyatuna tingalikeun isuk-isuk geus bubur cenur pabeubeurang sangu koneng jam 11 baso da ngajedogna si eta mah dina deket tukang naon wae kitu dahareunana wala jeung dikeresakeun teh eta nu sangsara mah daharna rewog teu seueuh ku sapiring bener teh kudu leuwih wae tina sapiring kadang-kadang 3 piring tapi nu sagala boga dahar euy di piringan ge loba teuing eta teh dina nu dihidangkeun teh paling dicawelan saeutik-saeutik cawelan kata langsara sebenarnya mah tapi da kumaha tuh ya teh katangtuan lakinna marruzikal hija hurimal gina diddani yaftariqani ayyatafarruqi, tapi zaman nu di rizkian boga kapinteran hurimal gina hese beunghar gitu ari anu bodoh babari beunghar diddani yaftariqani, ini adalah dua yang bertentangan, yang sangat berbeda berjauhan ayyatafarruqin jauh sekali berbeda sekali gitu. Halah nasira nu sajen ayat ya bahasana kam akilin ayat madzahibuhu wa jahilin talqahu